batak nu ngaran hirup mah tah nu hese di bolongan mah Pak hate nu pang hese-hesena jelema ngabolongan hate jeger jelema jeger ya jeger kapoekan di jalan cekeskeun ku kuring teu korek api ces cek jeger teh nuhun nambah jeung nuhun pancena kuring jadi kacaangan sanajan saketit kayu api tah ayeuna bawa deui ka nu leuwih luhur eta mah jeger naon sababna ustad jeung ustad sok pasea itu boga oncor kuring boga baterai cek kuring teh Pak pareuman oncor bapak baterai kuring we kumaha cek itu baterai maneh pareuman oncor bapak heuseungeut di dieu bakal terjadi clash Pak matak naon lamun duanana parake ngarah raang kabeh ku carana itu oncor boga minyak tanah beak minyak tanahna cokot nu kuring baterai kuring ge baterai beak batuna cas heula cokot oncor batur tak Islam teh kitu kuduna teh ibarat bapak boga pangenyot kuring boga rokok pajajang boga korek sok pahiri-hiri tampian udud moal teh korek beak coba urang ngariung tiluan cek pajajang teh abdi mah gaduh korek cek sim kuring abdi gaduh rokok cek bapak abdi gaduh pangenyot saha nu ngeunah nu teu gebleg naon-naon lah nu boga rokok entong asa aing pangrokokna nu boga korek ulah asa aing pangkorekna nu teu boga naon-naon ge ulah ngarasa aing pangsangsarana deuketan atuh ka nu boga hijikeun nu tiluan eta mun NU na mun Persisna mun Muhammadiyahna kabeh pa berkah hirup paingan di urang nyeun masjid 2 tahun teu anggeus da kudu kieu atuh ngabangunna teu kulima ieu nemok ge mun bapa nemok ku ieu ade kecelek si eta nemok eta noel nya geus beujeuhna urang ngahijikeun keyakinan hate teh beda cara beda tata cara tong sok jadi pasea jelema nu kitu berarti geus muncul tina dirina hatena geus molongo artina molongo teh kosong jelema nu kosong mah jujur bakal bisa dicician beda jeung jelema nu ngarasa boga ku ilmu dicician ku ustad jajang mung dieusian ku urang mung nah dirina ngarasa boga padahal nu tadi urang mah teu boga naon heuh nyaan ieu teh tuh